Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng Ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Hidup tangtu terang aya nu disebut carpon. Pondokna tina carita pondok. Memang carita eta teh ukurana pondok. Nah, hidup kungsi maca carpon nyaritakeun naon eusina. Tah, kukituna ayeuna urang diajar ngeunaan carpon atawa carita pondok. Lamun di basa Indonesia teh mah eta teh carita pendek. Kalian tentu tahu apa yang disebut carpon atau cerpen, yaitu singkatan dari cerita pendek. Memang ukuran dari cerita tersebut itu pendek. Nah, apakah kalian pernah membaca cerpen atau membuat cerpen? Nah, maka dari itu pada video ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa itu carpon atau cerpen. Carpon mangrupa singkatan tina carita pondok. Aya kecap carita. Carita teh nyaita carios, ucap, omongan, dongeng atau lalakon. Bisa dicindekeun carpon teh nyaeta carita rekaan anu mere kesan lir nya kajadian tur ukurana teh parondok. Carpon atau cerpen berasal atau dari singkatan dari cerita pendek. Carpon yaitu cerita rekaan yang memberi kesan seperti benar-benar terjadi dan ukurannya itu pendek. Ciri-ciri carpon nu kahiji, carpon teh mangrupa karangan dina wangun lancaran atawa prosa. Cerpen termasuk dalam karangan dalam bentuk prosa. Carpon oge mangrupa prosa fiksi. Cerpen ini merupakan prosa fiksi karena bukan benar-benar terjadi atau imajinasi dari si pengarangnya. Carita dina carpon teh ukurana pondok. Cerita pada cerpen itu sudah jelas ukurannya pendek. Jumlah kecapna teh sekitar 5.000 nepi ka 10.000 kecap. Jumlah kata pada cerita pendek ada sekitar 5.000 sampai 10.000 kata. Sabab kajadian nu ditetelakeun dina cerpen mah saperluna bae. Sebab pada cerpen ini kejadian-kejadian dalam ceritanya itu disajikan seperlunya saja atau tidak bertele-tele. Tangtu urang teh terang. Aya nu disebut carpon, aya nu disebut dongeng. Tah, kukituna ayeuna urang kudu bisa ngabedakeun nu kumaha sih carpon teh, nu kumaha sih dongeng teh. Tentu kita pernah membaca atau mendengar apa itu cerpen, apa itu dongeng. Maka dari itu kita harus membedakan bagaimana yang disebut cerpen, bagaimana yang disebut dongeng. Nu kahiji, dina carpon mah eusina teh kaharti ku akal, direka lir anu nya kajadian.
Jadi sanajan carita dina cerpen eta lain kejadian nyata, tapi dijieun saperti anu nya-nya kejadian. Sedengkeun dina dongeng mah aya nu ngaranna unsur pamohalan, nyaeta nu teu kaharti ku akal. Contohna, aya sato bisa ngomong. Yang pertama, isi dari carpon biasanya dapat dimengerti oleh akal. Jadi meskipun ceritanya bukan sebenarnya terjadi, tapi jalan ceritanya dibuat seperti benar-benar terjadi atau nyata. Sedangkan pada dongeng, ada yang disebut unsur pamohalan atau unsur yang tidak masuk akal. Contohnya, pada cerita dongeng, ada binatang bisa berbicara. Nah, itu merupakan salah satu contoh unsur pamohalan. Nu kadua, cara nyebarna carpon mah ku cara tulisan. Sedengkeun dongeng mah ku cara lisan. Yang kedua, cara menyebarnya cerita pendek mah menyebarnya itu secara tulisan, sedangkan dongeng menyebarnya secara lisan. Nu katilu, dina carpon mah aya pangarangna, aya saha nu nulisna. Jadi urang teh apal saha nu nulis eta carita. Sedengkeun dina dongeng mah teu kasebut saha ngaran pangarangna atau anonim. Jadi urang teh teu apal saha nu nulis carita dongeng eta. Pada carpon terdapat nama pengarang atau penulisnya. Jadi dapat kita ketahui siapa yang menulis atau siapa yang mengarang cerita tersebut. Sedangkan pada dongeng, kita tidak bisa tahu siapa pengarang atau penulisnya karena bersifat anonim. Tidak dicantumkan siapa penulisnya. Aya sababaraha unsur nu ngawangun hiji carpon. Nyaeta tema, palaku, latar, alur, jeung amanat. Ada beberapa unsur yang membangun suatu cerita pendek. Yang pertama, ada tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Unsur tina carpon nu kahiji nyaeta jejer atawa tema. Nyaeta inti pikiran atawa puseur implengan pangarang anu kagambar dina karyana. Unsur dari carpon yang pertama adalah tema, yaitu inti pikiran atau ide pokok pengarang yang tergambar dalam karyanya. Nu kadua aya palaku atau tokoh carita. Tokoh dina carpon teh bisa rupa-rupa, aya palaku utama, palaku kedua, jeung palaku tambahan. Tokoh pada cerita pendek itu bisa bermacam-macam. Ada tokoh utama, tokoh kedua, bahkan pelaku tambahan. Nu katilu nyaeta latar. Latar teh bisa latar tempat jeung latar waktu. Namun latar tempat mah nuduhkeun di mana kajadiana eta carita teh lumangsung. Bisa di imah, di masjid, di sakola, atawa sajabana. Latar tempat yaitu menunjukkan di mana kejadian pada cerita itu berlangsung, bisa di rumah, sekolah, masjid, atau sebagainya. Latar waktu nuduhkeun iraha kejadian dina eta carita teh lumangsung, menunjukkan kapan kejadian dalam cerita itu berlangsung, bisa pagi, sore, malam, dan sebagainya. Nu kaopat aya galur atawa nu biasana disebut alur. Nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun jalan carita pondok.
bisa alur maju, alur mundur, jeung alur campuran. Alur yaitu rangkaian kejadian yang membangun jalan cerita, bisa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nu kalima aya amanat, nyaeta pesen pangarang anu hayang ditepikeun ka anu maca. Biasana amanat dina carpon teh rupa-rupa, aya nu nyamu di dina alur caritana, aya oge nu dibejakeun sacara langsung dina carita eta. Amanat yaitu pesan moral pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanat itu ada yang tersirat dalam alur cerita dan ada juga yang tersurat atau ditulis langsung di dalam alur tersebut. Nalika urang nulis carpon teh, carita nurek dipake bisa mangrupa kajadian nyata atawa pangalaman sorangan. Tapi bisa oge lain kajadian anu nyata. Sanajan mangrupa carita rekaan, tapi urang teh kudu nyieun eta carita teh kawas nya-nya kajadian. Ketika kita menulis cerita pendek, cerita yang akan kita ambil bisa merupakan kejadian nyata atau pengalaman sendiri, tapi bisa juga bukan kenyataan. Meskipun ceritanya bukan kenyataan, tapi kita harus membuat seperti benar-benar terjadi. Dan gaya basa nu digunakeun dina carpon teh nyaeta aya gaya basa kuring jeung gaya basa manehna. Gaya bahasa yang digunakan pada cerpen ada gaya bahasa orang pertama dan juga bisa gaya bahasa orang ketiga.